Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di channel Agus Kopdas dina cerita nyambung anu judulna Teh Ningrum. Dina episode kedua ieu dicaritakeun yen odang teh boga hiji anak lalaki nu ngaranna Padil. Padil teh saurang santri anu tos luhung ku pangarti jembar ku ilmu dina masalah agama jeung kabatinanana. Ku sabab kitu Padil ngarasa yen bapana maot henteu sawajarna. Ku kituna Padil ngarasa kudu ngayakeun panalungtikan kunaon ben bapana bisa maot. Tah kumaha salengkepna ieu carita mangga ditonton videona. Tong hilap oge di like sareng dipairan videona. Salian ti eta oge mangga di subscribe heula channelna supados nalika simkuring ke ngupload episode katiluna baraya sadayana teu katinggalan. Mangga wilujeng nongton.
Tak itu pamirsa sadayana kumaha ieu terasan ceritana naon anu dilakonan ku Padil ka hareupna mangga diantos dina postingan episode ka 3 engke. Hatur nuhun anu tos mairan, hatur nuhun oge anu tos nge-like sareng share oge subscribe. Wirujeng tepang deui di episode ka 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.